wajib sarai mukalaf kudu nekadkeun para rasul kupatona kasifatan wajib sarai mukalaf kudu nekadkeun para rasul kupatona kasifatan wajib sarai mukalaf kudu nekadkeun para rasul kupatona kasifatan arti patona pinter para rasulna bisa ngelekeun hujah musuh kaduna arti patona pinter para rasulna bisa ngelekeun hujah musuh kaduna arti patona pinter bener dina sadayana zaman dugi pisan kana waktu akhir zaman pinter bener dina sadayana zaman dugi pisan kana waktu akhir zaman pinter bener dina sadayana zaman dugi pisan kana waktu akhir zaman wajib sarai mukalaf kudu nekadkeun para rasul kupatona kasifatan tipatona pinter para rasulna bisa ngelekeun hujah musuh kaduna bener dina sadayana zaman dugi pisan kana waktu akhir zaman. Alhamdulillah bersyukurillah. Hari pengawasan subuh Jumat wayana ngabahas sifat patonan oleh para rasul. Sakabe rasul ku Allah diberi kapatonan kapinteran. Pinter na enak rasul diberi enak ku Allah tidak. Kurang nanyakeun enak ku Allah bisa nanyakeun diri. Rasul mereka jawab karena pertanyaan ku Allah diberi nanti. Di kabeh aya di arah piraku make teu pinter para rasul tanya. Tak wajib syar'i mukalaf kudu nekadkeun. Dan para rasul kupatona kasifatan. Ceuk sara ngaran-ngaran mukalaf membawa akal jeung bae kudu nekadkeun kapinteran di para rasul. Keur di kebun, di sawah, di pasar, di pasir nekadkeun rasul mah eta teh pinter bisa ngelekeun hujah musuh paduna tah. Hati ayeuna pinter teh bisa ngelekeun hujah musuh padu. Gitu. Lain ayeuna zaman dusun unggul, lain sakali urang mah unggul. Sakabehna sadunya lamun daratan kabeh nanyakeun ka para rasul ka Gusti urang kang
Nabi Muhammad SAW kabeh kajawab moal aya teu kajawab. Kula disangka ina loba pinter zaman ayeuna lah pinter teu benar. Cuma pinter benar. Nya pinternya benar engko dikitu. Kan Ibrahim mau ditegur pan kurajaan Namrud. Kada milu ayeuna piknik jeung maranehanana balik di ditu. Kadatang yang karijana sampakan geus beungna diteukeun kali hiji we beung berhalana eta teh anu aya teh bari geus disangsangan pati tak-takna. Teu kerajaan Namrud sanyeun nama perbuatan kieu moal teu si eta data-data nanti bade teu si eta. Tok panggil Ibrahimnya cek batur temilu jeung urang Ibrahim tegur datang ke haribuna Namrud nya maneh temilu piknik jeung saya nya kunaon ini sakimun Bapak lahu kami rumada kuring mah temilu piknik teu ngarareunah Bapak lahu kami rumada bari kami gawe Ibrahim karena dia pegawai nentukan beungeun sampai kong kabeh rumada sampai kong panggilna ieu kan sabenerna teh itu ngan Namrud salah narkibna gitu ya bener ini sakimun mati itu mentengareun bal palahu kabeh rumada samuruna balik kami gawe kana pagawean sakabeh rumada tapi kong panggilna peda disangsangan patik Kakek Namrud mau misalnya tapi kau goblok si raja-raja itu nyembahkan itu bisa naon-naon pan amuknya ke karena gamidak Namrud teh geus enak kumpul suluh we lah saya wong duruk Ibrahim tungtungna sant amuknya dek ngaduruk berarti tak kumpul suluh masyarakat kalau dikumpulkan saloba-loba suluh aya Namrud diduruk Nabi Ibrahim dipampengkeun karena seueur raja Namrud unta-unta bener ka langit ceuk batur tah baras geudina dudukan teh ceuk Namrud modal rahasia sok aya di jeroseun oh sanu rek ngabela ka maneh moal aya ngabela geus surak we ka sarerea puas we Ari geus aya pareum teh Ibrahim aya keneh. Teu murang kudu salamat. Oh, mata tungtungna ku jalma-jalma nu ayeuna nu hayang boga kawedukan eta teh hadiahna ka Kangjeng Nabi Ibrahim dah hayang boga kawedukan. Batur usul tepi ka Allah dan ka pakaian ilmu kawedukan. Kang saya beungar. Ayeuna mah hayang bareng nu ngaji ge hayang beungar. Dengan kebenaran tina panga ya nu ciri eta sebagian tahlil eta teh nyangan kabeungaran. Mayuridu hayata dunya luapi ilmu amanahu. Zaman nu wiridan nyangan dunya dibere ku lapop tah saya yang beungar mah. Rebok, nganjor, mantok gitu. Jauh di arah. Tapi salahum di akhirat inanar akhirat mau kabagian naon-naon kabeungaran ayeuna teh isukan jadi aram keuna dulu maneh. Asa urang teh dikir atas jeung tahlil neangan ayeuna bener jeung ikhlas balik ayeuna ka Allah ulah neangan kabeungaran wajib syar'i mukalafun nekakeun yen para rusul teh kus patona kasifatan pintar benar pada sudian segala zaman. Dari zaman baheula wae mun aya zaman ayeuna ditanya pada rusul teh lah ngajawab moal ayeuna teu dijawab teh. Nya ba ayeuna pintar teh jawab benar. Urang paling di zaman ayeuna mah paling pintar aya bari teu benar. Walaupun lu pintar bari teu bener mah asal menang duit nyebutnya kan henteu. Dari buruhan tuh dapat. Ya, terhitung-hitung yang benar
supaya menang duit tuh. Mau ereh mah nu teu boga duit, urang itu boga duit mah ereh. Wah, bisa.